Para mitra mangga urang lajeng gede dongeng Randa Bengsrat karangan Kileksa. Aina nincak bagian ke-11 para wargi. Atuh mugi-mugi sadaya dongeng timangnya ofisial tiasa dan hiburan pang beberah mana. Aya paribasa para mitra ini asa dina sihung maung cenah. Asa dina sihung maung para mitra sadaya janten aya dina sihung maung gitu. Iya para mitra sadaya aya dina sihung maung teh maksud tujuan pokokna malah naon teh bakal no pihasileun begitunya. Tapi lamun akibatna anu awon akibatna bisa langkung ragrag murang gitu. Eta teh maksud tujuan caket sareng gegeden lah gitulah. Ini sihung maung teh para mitra caket gegeden gitunya. Mungkin oge para mitra sadaya urang enging hasil seueur tapi upami urang aya kalepatan anu memang teu raos atanapi gegeden ngaraos teu suka moal bisa menyat deui biasana diragrageun bisa para mitra diragrageun bisa digayem bisa digayem pisan ku sihung maung para wargi aduh nya kitunya janten sagarupi ge aya untung rugina. Mangga atuh Randa Bengsrat karangan Kileksa dina bagian ke-11 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Bengsrat. Ye dongeng karya Kileksa ayeuna nincak bagian ke-11. Para mitra anu mulia, mangga urang sami-sami hanca ye dongeng etang-etang hiburan pang beberah mana nyaeta nuju ngadongengkeun perkawis sumpingna Mirja ka bumina Mang Ading, maksad sareng tujuan bade nyaeta miring mikanyaah ka Nyisari. Wilujeng ngadangukeun para mitra carios nyambung judulna nyaeta Randa Bengsrat karya Kileksa dina bagian ke-11. Para mitra kaum dangu, harita Mang Ading kasedekeun teu bisa naon-naon deui. Kitu deui bisar mah ukur ngahenen bari ngabandungan nu ngaromong. Cing sebutkeun nyaan bade leres-leres ujang teh. Leres moal ngahreuyan abdi mah. Nuhun aruh kitu mah dupi nu dimaksad bade miring mikanya teh naon hartosna. Sumun eta we hoyong hirup sasarengan sareng tuang putra. Bade diajak sapapait sama manis. Babarengan dina rumah tangga coagna mah tuang putra bade didamel pamajikan ku abdi kitu Pak. Mirja geus teu asa-asa ngabejakeunana sabab geus buleud hate ti imahna keneh. Nya nuhun atuh ari kitu mah. Mang teh bunga nu taya papadana tapi pikeun ngajawabna mang teh butuh waktu. Sabab kudu badami jeung indungna oge kudu nanyakeun heula ka jinisna. Tah kulantaran kitu niat ujang nu sae keur saheulaanan mah ditarima ku Mang. Ngan urusan miharep kapun anak mah sarantos heula tak kitu ujang. Aduh, hatur rebu nuhun Bapak eta waleran sae pisan. Kadampi ku asta kali upami Bapak sareng Ibu kagungan emutan kitu, eta hiji tawis yen Bapak hiji jalmi nu apik, waspada sarta anu bijaksana dina nyanak keputusan. Abdi bingah sarta abdi percanten ka Bapak, hasilna bakal nyugemakeun ka sadayana. Sakali deui hatur nuhun Pak, ceuk Mirja tetep apik dina ngajawab. Siga nu teu mereg-mereg, siga nu teu ngagancang-gancang tapi maksa ka Mang Ading kudu mikir leuwih apik. Nuhun atuh ujang dah kitu we keur saheulaanan mah. Mang minta tempo rek badami heula jeung rek nanya jinisna. Dupi waktosna kinten-kinten sabaraha dinten Pak? Mang minta waktu kurang leuwih saminggu. Sae kitu janten saminggu minggu payun abdi bade ka dieu deui. Kumargi kitu ayeuna mah seja amit mungkur we lah. Jeureun hiji bilih poekeun di jalan, atuh kaduana bilihnya yaitu ieu. Hapunten nu kasuhun tina sabunda iring kalelepatan. Oge titip salam ka Nyisari, ceuk Mirja bari terus cengkat. Cong munyungan ka Mang Ading jeung ka Bisar mah. Aduh na bet enga-engalan teuing atuh ujang. Apan teu acan cai-cai acan padahal mah engke we heula atuh urang ngaleut heula, cek Mang Ading bangun gugu. Sabab kisah mah bangun anu rusuh. Hatur nuhun Pak katampi sakege gampil engke ka payun. Pami aya waktos ayeuna mah seja premios we. Mangga atuh. Sanggeus amitan Mirja balik bari mawa hate nu sugema. Hari sabab geus hasil metakeun tarekah nu mungaran.
Eta lalampahan teges menang ngapalkeun menang sasayagian ti anggalna. Eta ilham menang ti wadali nuges nyaho kana jujutan lalakon eta. Nu matak sanggeus parat badami kitu teh teu lila terus amitan sabab kitu papatah ti wadali. Ag si asup kana pangaruh ya. Asup pangaruh aing ieu mah. Bapana jeung indungna geus mimiti leeh. Sugan we isukan si Sari leeh. Moal keukeuh mikiran si Karmin rasakeun sia bingungeun geura lah ceuk Mirja. Bari ngagedig leumpang teu rarat-reret deui ka tukang. Kocapkeun Mang Ading jeung Bisar mah saditinggalkeun anak Kusema. Mening ngaharuleng asa dina pangimpian. Panon melong kana bongsang nu can kungsi dirampa-rampa acan. Mang Ading jiga nu keun aku tenung kitu deui Bisar mah bet jiga nu samar pola. Obrolan nu bieu jeung Mirja asa teu kungsi dipikiran heula. Bet nyorocos teu puguh tina sungut nu akhirna bet reuwas kareureuhnakeun. Beuh. Edasna urang teh jiga nu mere angin ka si Mirja. Kumaha nolak ngalamun geus kieu ye? Da jelas si nyaina mah moal daekeun ieu teh. Da bapana nu kitu teh mah. Ngajawab teh bet jiga nu kasima. Atuh rusuh-rusuh teuing narima teh matak naon mun dibere heula tanyakan atuh mah. Bisar mah maido. Oh, dibere tanyakan naon? Apaan manehna datang ka imah urang teh geus nyorang tanyakan. Nya dibere tanyakan mana deui atuh? Ih. Sok ka mana wae ngomong teh. Lain tanyakan jalan bari noge. Dan kitu mah najan gurawes ge beunang keneh di sorang. Ieu mah tanyakan nu keur nguji kana niatna, nah nya atawa bohong. Contona kieu heug si nyai dibikeun. Atawa heug lamaran maneh diterima asal kudu bisa ngabuktikeun imah sagede karaton. Tak kitu contona tanyakan teh lain tanyakan jalan bari noge. Oh, kaharti. Ayeuna mah tapi kumaha atuh? Da urang teh jiga geus eleh jajaten, je jiga geus kakeupel ku manehna. Na kudu kumaha mutuskeunana nya? Putusanna mah lamaran ti si Mirja tolak. Salah tuh langsung nolak mah. Mun rek nolak kana lamaranana eta bongsang ulah ditarima, bari nunjuk kana bongsang. Nah, da urang mah teu menta, pulangkeun we atuh naha. Ih goreng atuh. Lain kitu kuduna tada teuing recetna omongan jalma. Mun urang mulangkeun deui kikiriman anu geus di dieu, nu kitu teh ngaranna teh. Ayeuna mah kudu ditarima nu kitu teh ngaranna teh kitu. Mang Ading ngelebareun utamana mah nempo bungkus rokok kerete. Wah, goreng patut kolot-kolot bawari ka sogok ku bool. Alah. Nah, rek beunang dibeuli ku rokok pamadegana maneh teh kitunya, yeuh bapana. Cing atuh mikir, da geus kolot maneh teh, piraku anak urang rek ditukeurkeun ku kana rokok. Dolo eta kasalaki munah manehna teu boga teuing kasopanan sia teh sarma. Adi ka pamajikan ita sopan, tapi sorangan teu sopan. Nah saha nu ngamimitian munah maneh? Pan maneh? Meungeus lah, moe tungtungna ngomong jeung maneh mah. Nya sarua we, da maneh ge kitu patut. Keur patorong-torong kitu. Ma Ijem nyampeurkeun teu panuju kana parabut catur tanpa bukur. Maseakeun paisan kosong, pok Ma Ijem nyarita. Bari nungtun nangtung deukeut lawang tengah. Lain omongan kolot nu kitu patut mah deuleu, tapi omongan budak nu can hideng, cing atuh geura malikir. Teangan cara nu hade pikeun mutuskeun perkara. Pan geus karolot maneh teh Ading Sesar mah. Mang Ading jeung Bisar mah jempe. Eraeun dikitukeun ku indungna mah duanana ngahulang mikiran carana nu hade sangkan di imah aya kasaluyuan. Sok malikir kadinya. Kumaha carana sangkan laukna herang caina beunang? Dibalik geuninganan. Laukna beunang caina herang kitu. Cek Ma Ijem nungkup bahamna. Oh, laukna beunang caina herang meureun kitu. Lain kitu meureun lah, laukna beunang caina beunang kitu meureun. Cek Bisar mah, ngaco pisan. Geus puguh. Yeuh nu disebutkeun ku kuring tadi, laukna beunang caina herang. Dibalik nu kitu oge, bising teu nyaho mah. Cek Ma Ijem, nah kumaha atuh mah? Caina herang laukna beunang, nu bener mah kitu. Nya bener atuh. Tah kitu maksud kami teh. Sok atuh malikir kumaha carana sangkan bisa kitu. Teangan kasaluyuan. Sangkan teu pahilir-hilirnya mani, teu pagirang-girangnya tampian. Kitu jeung kudu kulawar jeung akur. Kudu akur jeung kulawarga mah kitu. Cek Ma Ijem beuki daria manehna hayang nempo anak incuna aya dina katengtreman. Namun kitu carana mah urang teh kudu musyawarah atuh pikeun nyokot ka mupakatan. Ceuk Mang Ading ayeuna mah pikiranana lempeng. Tah bener kitu. Mun aya kasulitan udah parere omong puguh ge, tapi kudu musyawarah.
ngan ari ngaran-ngaran musyawarah mah kudu kumpul sarta sararea kudu ditanya pamadegan pikeun diakurkeun mun sararea geus akur geus sapikiran geus sapaham tuluy cokot hiji putusan cekel ku sararea tak kitu nya mun kitu mah atuh si nyai teh kudu digerowan meureunnya bapana sabab kudu dibawa badami ngarahnya sararea tema Bisar mah nya pugu atuh penting pisan sabab bahan caturna ge nyoko kana urusan si nyai jung teang sina ka dieu sakalian. Bisar mah cengkat ngojengkang ka kamar Nyisari tuluy ngolo Nyisari sangkan daek ngariung jeung kolotna. Atuh geus kahartieun mah Nyisari nurut tuluy nyampeurkeun ka tepas. Tah ayeuna urang ngamimitian badami urang mecahkeun hiji pasualan. Ceuk Mang Ading derak-dak nyaritakeun niat Mirja teh. Ditetek taya nu kaliwat eta katerangan khusus ditujukeun ka Nyisari. Nu can nyahoeun geus kitu mah Mang Ading nanya. Tah ayeuna bapa rek nanya na kumaha pamikir hidup. Sabada ngadenge paniatan Mirja nah tarima atawa ulah? Ulah bapa, jawab Nyisari tandes. Ih, ari ceuk bapa mah ulah wakan nyebut ulah. Pikir heula untung rugina. Sabab Mirja ge can pugu goreng buat teuing dina prak-prakan rumah tangga maleuwih hade batan Jang Karmin. Cing pikir sing apik ulah getah sarupateun. Abdi mah teu resep teu da ka si Mirja teh Pak, carana kasar jeung licik. Kahiji kungsi megat di jalan, cara begal, kadua kungsi mitenah ka Kang Karmin. Majarkeun kitu cenah nu akhirna mah abdi jadi tagiwur teu puguh. Jadi bingung milihna mana nu bener atuh Pak. Nah, make nyarita kitu iraha jang Mirja mitenah. Kungsi ngirim surat ka abdi nu isina mah mitenah Karmin. Katarima ku hidap kumaha na percaya kana pitenah. Mimitina mah percaya tapi ayeuna mah kapikir yen surat Mirja teh pasti bohong. Eusina ukur mitenah nu matak abdi mah moal narima kana lamaran ti si Mirja. Huleng Mang Ading ngahuleng. Kitu deui Bisar mah jeung Ma Ijem komo Bisar mah mada manehna ge milu maca eusi surat ti Mirja teh. Nu eusina memang ngagorengkeun ka Karmin magarkeun geus ngomong nu lain-lain. Ari ayeuna kapikir eta surat can puguh bener eusina. Pikiran Bisar mah teu daek harita teh para mitra teu daek ajeg luak leok teu puguh cakeleunana. Antukna mah jadi bingung sorangan, teu bisa mutuskeun. Tah mun geus kieu rek kumaha atuh ieu teh? Cing kumaha pamadegan inu ieu? Mana cing? Mang Ading ngareret ka Bisar mah. Cigana mah bener Jang Mirja teh licik, carana kasar. Nu akhirna ngabingungkeun ka urang jadi putusan teh selamaran teh ulah ditarima tak kitu we Kang Ading. Ai emutan mah kumaha? Mang Ading neuteup ka Ma Ijem. Mama geus nyaho ti mimitina nu hade-hate teh nu bela mah ibal Jang Karmin. Jadi nu kudu ditarima mah Jang Karmin lain si Mirja. Nyari kitu mah dina dasarna sararea ge sahate jeung sapaham. Yen urang teh milih Jang Karmin, tapi sing inget apan Jang Karmin teh culaur tepi ka ayeuna teu mol-mol. Narek bisa diharapkeun jalma nu kitu. Memang urang ge ngarep-ngarep manehna, tapi mun eueuh manehna, kumaha narek ngadaguan nu can puguh? Cik abdi mah puguhkeun heula we tuh Pak. Carana urang susul ka lemurna. Mun Kang Karmin geus puguh teu sukaeun ka abdi, eta mah kumaha engke we atuh. Ceuk Nyisari keukeuh hayang nyusul ka Karmin. Sabab nu sanyana manehna teh berat pisan ka Karmin. Kekelanan ulah wakan nyokot jalan eta urang neangan heula jalan sejen. Sabab ari kudu nyusul-nyusul lalaki mah bapa teh teu panuju siga nu teu boga harga diri babakuna mah. Kumaha atuh carana Pak? Nyisari nyedekeun. Nya urang badami we sarerea ayeuna mah. Cing kumaha pamadegan mana? Mang Ading neuteup ka Ma Ijem menta heula pamanggih kolot. Heueuh mun rek disusul mah ulah nganalkeun si nyai tapi kudu disusul ku kolot. Jeung diulah ngahaja kudu bari api-api we ka ditu. Sigana hade usul teh mah kuring satuju pisan tapi saha nu kudu initna ka ditu. Kok Jang Ading we sakalian ngarah panjang lengkah ari lalaki mah. Jeung di ngarah bisa tatanya ka urang ditu bari ngapadul. Ceuk Ma Ijem langsung nitah Mang Ading. Nya heug atuh satuju kuring ari kitu mah. Keun urang cobaan susul ka ditu sugan aya katerangan nu jentre. Ngan ayeuna urang teh kudu mutuskeun keur jawaban ka Mirja. Nah kumaha sabab minggu hareup teh ka dieu teh minta putusan. Lah, nya bere tempo we heula ulah wakarusu mutuskeun.
Sabab urang teh kudu puguh heula sagala rupana oge ngan ayeuna mah kudu asak kasih nyai. Mun jang Karmin gagal narek dae ka Mirja. Ah bener kitu kumaha nyai dae ka Mirja. Lamun jang Karmin gagal, Mang Ading neuteup ka anakna. Kumaha engke we tuh Pak? Heug atuh ari kitu mah. Geus puguh cekeleuna mah jadi ieu teh rapat teh putusanana kieu kahiji bapa kudu nalungtik jang Karmin ka lemurna. Kaduana putusan ka Mirja nunggu putusan Karmin. Katilu mun Karmin gagal Nyi Sari kudu mikiran Mirja kitu merenya sarerea satuju. Bisar mah jeung Ma Ijem katut Nyi Sari ngajawab satuju. Atuh riungan lekasan sabab nu geus ngahasilkeun hiji putusan anu disatujuan ku sarerea. Kocapkeun isukna para mitra Mang Ading geus sagedangdan. Rek init ka lemur Cikekes kira-kira wanci haneut moyan. Mang Ading init siga bandar muning make calana komprang hideung. Make kampret bodas sarta make duduk wilaken hideung teu poho nyoren peso jagal. Gancangna carita Mang Ading geus tepi ka lemur Cikekes reg eureun di deukeut sakola. Ret ka kenca ret ka katuh bet bingung ku pilampaheun naha kudu kumaha. Kekena di mana imah jang Karmin teh atuh jeung deui piraku ari kudu ngasrog ka imah naonaman mah da teu puguh tapi aya warung tu aing geus sareureum heula bari ngawadul. Ceuk pikir Mang Ading bari tuluy nyamperkeun ka warung. Sanggeus tepi uluk salam bus ka jero. Bade ngaleut naon Mamang? Lotek atapi bade baso? Tukang warung nanya someah naker. Sabab geus boga taksiran yen nu dagang terek jajan. Mun aya mah hayang cikopi atawa ci enteh ieu manis hanaang. Tema Mang Ading bari nyuplak dudukuina. Duh hanya kating cikopi mah teu aya ge cai enteh ieu ya. Ditamih ku lotek sareng baso, ditamih ku nu amis, mang atuh kantun milih. Lotek we lah make ieu make bongko ngara pantes. Mangga. Tukang lotek nyicikeun heula cai kana gelas. Song dibikeun ka Mang Ading geus kitu mangagus rek ngarenos, rek ngalotek. Ari di dieu aya nu kagungan muning bi. Aya bade naon kitu Mamang, bade ngagaleuh atapi bade ngical. Kuring mah jual beuli muning atawa sapi jeung sabangsana nu sok dijagal. Eta aya domba ge citang kadang-kadang. Aya domba meuli domba, aya sapi meuli sapi atawa muning. Cohagna mah bandar kuring teh. Cek Mang Ading teu euleum-euleum nyebutkeun dirina bandar muning, padahal bandar nu nyaan mah tara kitu nyaritana. Oh, jadi bandar Mamang teh. Paingan mah peso paranti jagal atuh. Tadi mah palaur kuring teh Mamang bisi rek nodong tukang warung. Cek si bibi ngabanyolan. Da geus kitu bakatna najan kanu can wabuh ge someah wae para mitra. Jeung galeh ge tukang warung mah. His, lain pacabakan kuring. Ngagarong jeung nodong mah mun maehan nya pagawean nu matuh. Mang Ading kabawakeun jadi banyol. Ye, sararieun teuing atuh tukang maehan atawa leuwih sieun meureun. Oh, da maehan ge lain maehan jalma, tapi ngajagal domba atawa muning tah peso ieu geus ngakanyawa ratusan. Mang Ading nepak peso anu ngagaplek dina cangkeng. Ih, palalaur teuing sok sieun teu bangih jagaleun antukna mah ngajagal pamajikan. Heuh, deuh. Mang Ading ukur nyerengeh kop kana lotek nu kareksor. Celebak ngadahar lotek bangun ponyo da pugutas belempang jauh. Selang-selang tina ngahuapok nanyakeun. Ari di dieu aya bandar bi? Seueur bandar mah. Bandar naon atuh aya bandar gajah atawa henteu? Wah, nya eueuh bandar gajah mah, da gajahna ge eueuh di dieu mah. Mun kitu bandar suuk aya, bandar pare aya, bandar peuteuy, bandar jengkol, bandar cengek. Lah, pokoknya komplit. Cek tukang warung setengah banyo. Tah. Aya nu keuna tah kana hate kuring teh. Sabab aya nu akur jeung kasedep di mana imahna bandar peuteuy. Kuring teh rek ngabajong sajodo mah keur oleh-oleh. Mang Ading kabitaeun ngadenge peuteuy kitu sabab kasedepna. Hanya kal bandar ayeuna mah keur pre sabab kakara cager tas gering. Sigana mah can bogaeun deui peuteuy, ayeuna mah da can katempo ulu ala jeung deui peuteuy ge nungtutan beak. Kering. Nah nyeri naon cenah bi? Nyeri dada urut tigolosor dina tangkal peuteuy. Waduh, rag-rag. Mang Ading eureun heula ngahuapna. Disebut rag-rag lain, da teu langsung ngagedebut ari bejana mah. Ieu cenah tah. Barabat si bibi nyaritakeun kajadian nu tumiba ka Karmin. Basa cilaka tina tangkai peuteuy teh. Malah ngaran Karmin disebut-sebut. Da memang manehna ge wawuh ka Karmin. Puguh Mang Ading colohok bengong hatena deg-degan sabab ngaran anakna kasebut. Atuh harita tuluy si bibi teh nyarita deui.
Tah kitu lalakonna teh tapi eta mah ceuk beja dari nu sabenerna mah teu terang kuring oge. Cek si Bibi. Oh kitunya terus kumaha tuh ayeuna? Nah Jang Karmin teh aya niat rek ngawin Nyi Sari. Nya duka teuing atuh da teu kungsi aya katerangan deui ngan ari ceuk babaturanna mah moal ditepungan deui cenah. Dabongan geus mereka nyeri sarta ampir mawa kana ajal. Mun kurang-kurangna milik mah kudu paragat nyawa Jang Karmin teh. Sababaraha dina tangkal cukup luhur atuh. Takulantaran kitu kudu ngaran Sari teh boro-boro hayang ngawin. Ceuceup nu aya sabab geus kabuka cenah ku akina. Yen Jang Karmin teh kaparabunan ku urang ditu cenah kitu. Aya nu kitunya. Mang Ading teu loba komentar sabab hate jadi ngagolak. Jajantung ratug tutunggulan. Ras inget ka anakna, ras inget ka pamajikanana palang siang nyaan. Anakna kungsi metakeun pelet da kungsi aya bejana. Yen Nyi Sari jeung Bisar mah ngadatangan Aki Ramli tukang pelet teh. Rek ditepungan tukang peuteuy teh Mamang. Ah moal sabab cuma hari teu bogaeun peuteuy mah. Teh Mang Ading bisa pisan ngajawabna. Sedengkeun hatena jadi panas sabab inget kana nasib nu jadi anak. Barang keur kitu lar aya nu ngaliwat dua jajak kakulonkeun. Atuh Mang Ading meninga jenghok lantaran apal kanu ngaliwat. Tayalian Iwati Karmin sedengkeun nu hiji deui sobatna nyatana Harli. Untung Karmin teu luak lieur da keur ngobrol jeung Harli bari leumpang. Tuh itu banar peuteuy teh karek ge sababaraha minggu jadi banar kalaka geus cilaka. Sigana mamali tuluikeun da ku indungna ge dicarek jadi banar peuteuy teh. Bibi tukang warung ngajentrekeun. Atuh Mang Ading beuki ngarti kana kaayaan Mang Karmin ayeuna. Pasti kana kituna atuh da Bi. Kapok meureun tapi kumaha cenah bejana ayeuna? Nacan boga deui papacangan deui eta banar peuteuy teh. Henteu da sok ngabadul di dieu ge ari jajan teh. Sigana macan mikir-mikir da jajak ka keur meujeun resep ulin. Malah di dieu ge kasohor pangbelewengna si eta mah. Mina ngariweuhkeun ka sararea ayeuna we rada bageur teh tara motah teuing. Kutan teh kitu Bi. Jadi budak baong atuh teh nya. Nya lah lain baong deui bandel indung papana ge taakeun. Tapi katempona ku kuring mah siga-siga jajak ka jujur teh. Nya ari nilih kana rupa mah da memang kasep tegep pikalucueun ngan edas adat-adatan tapi kapusingeun. Hanya kalanya Mang Ading habedegel hatena. Lantaran harapan ngadak-ngadak buyar nu tadina panuju pisan mun anakna meunangkeun Karmin. Ayeuna mah jadi malik ngewa mang lebarkeun upama anakna ngahiji jeung Karmin. Sabab ieu geus meunang katerangan ti tukang warung yang Karmin teh pamuda baong matak musingkeun. Ai bisa barahaeun lotek teh? Sareng naon deui ngaleueutna Mamang? Si Bibi malik nanya. Ditambah tah ku kerupuk 3, bala-bala 2. Cuci mulutna cau amon hiji, wajit 2, rokok keretek hiji tak ieu. Mang Ading nemongkeun rokok nu keur diudud, teu disebutkeun merekna para mitra sadaya. 340 sadayana. Tah pulangan. Mang Ading mikeun duit salamar 500-an atuh gancang ku si Bibi ditampanan. Sarta dipulangkeun geus kitu Mamang Ading amitan leos idit. Si ganunya rek neangan beulieun padahal mah geus gilig pikirna rek balik ka lemburan. Tukang warung diuk bari nungguan dagangan saeutik teu boga rasa curiga naon-naon ka Mang Ading. Da disangkana nyaan bandar muning atuh saditinggalkeun anak ku Mang Ading. Teu boga pikiran naon-naon deui sabab geus biasa ka warung manehna teh cenah loba nu jajan terutama jalma saliwat. Malum warung di pakampungan kitu para mitra keur mah di jalan anu memang jalanna jalan gede. Loba jalma lalar liwat boh nu ti kota boh nu ti mana. Mun ti kota ka kampung ngaliwatna ka dinya atanapi ti kampung ka kota sok ngaliwatna ka dinya malah ngahaja areureun bari sakalian jajan. Para mitra kaum dangu urang gancangkeun carita. Mang Ading nu geus meunang katerangan ngeunaan Karmin ngagedig leumpang rusuh. Mapai jalan desa hayang buru-buru tepi ka imahna. Barang serog kasampak anak jeung pamajikanana keur ngawadul bari mesekan suhu. Nah geuning mun asa tarah teuing. Buat tepinya. Cek Bisar mah bari neuteup teu pati percayaeun kana lengkah salakina. Bisi teu nepi ka nu dijugjug. Ulah sok kerengsang ka salaki teh mata kawalat cik atuh hargaan salaki nu sakieu capek teh. Buru-buru sadiakeun cai teh ngarahana angka mileungit. Mang Ading keheuleun gek diuk dina bang barung kesang nangucur saluar awak beungeutna beureung. Nyi Sari ngojengkang ka pawon nyokot cai teh kana muk sok dibikeun ka bapana bari nyarita. Kumaha hasilna Pak?
Cilakanya si Karmin teh lain percayaeun si Karmin teh. Bapa geus meunang katerangan nu lengkep ti urang ditu. Sarta bapa percaya sagemblengna kana eta beja. Sabab nu nyaritakeun teh lain pihak urang jeung lain pihak si Karmin. Hasil beja teh nyaan bisa dipercaya jeung lain saurang dua urang nu nyarita kitu teh. Nah kumaha cenah? Bisar mah panasaran. Barabat pangalaman Mang Ading di pedar kabeh ditetek daya nu kaliwat. Atuh Nyisari meningah hulang lantaran ngadenge beja nu patukang tonggong jeung harepanana. Sedengkeun hatena mah geus nyantel ka Karmin moal bisa dipapalerkeun kitu bae. Tak kitu lalakonna teh pek palikiran. Mun kitu mah beja ti Jang Mirja teh nyaan atunya. Bisar mah hatena geus ngaleok deui bae. Ayeuna jadi berat ka Mirja. Ulah wakadengdek topi kudu dipikiran heula. Ari enggeus kudu kumaha atuh pan kitu buktina tah. Kieu we atuh ayeuna mah. Jadi tadi aya beja yen si Karmin cilaka tina tangkal peuteuy akibatkeun aku parabun sabab tangkal peuteuйna robah jirim jiga beungeut si Nyai. Ayeuna si Karmin ragrag tah ayeuna bapa rek nanya na kungsi menta pelet ka Aki Ramli. Henteu Bisar mah ngabohong. Daek dibuktikeun sabab ka bapa geus aya bejana ti si Entum. Yen hiji poe maneh jeung si Nyai kungsi ngadatangan ka imah Aki Ramli. Mun lain menta pelet rek nanahaon los-los ka ditu barina oge. Bisar mah ngahulang malah Nyisari ngajenghok ngadenge kitu teh. Pok Mang Ading nyarita deui. Nu jadi dadasar pangna Jang Karmin mungeun ka anak urang lain tina masalah baongna. Da pamuda mah biasana sok itu. Sarta kahareupna aya harepan kana cager-bager, tapi nu ngajadikeun Karmin cecep ka pihak urang teh ku ayana pelet jeung paraban nu hampir mawa ajal kana dirina Jang Karmin. Ta ieu nu jadi sabab semu sababna teh. Nu matak ulah waka nyalahkeun batur tilik heula diri pribadi samemeh nyalahkeun batur. Ulah sok gagaba Kang ge nanya hoti mana? Jeung nyaho ti saha? Yen si Karmin keun aku pelet jeung parabun. Apa nu kitu teh demit? Teu kaciri eta mah jijieunnan urang. Urang ditu we perbawakan nu ceuceup ngomongna ka mana wae. Bisar mah tetep nyebutan pagaweanana. Lain kitu, maneh ulah hayang meunang sorangan. Jeung ulah kaliru naha dikira nu pinter teh kana kabatinan teh Aki Ramli wunggul. Buat deung di batur ge aya nu leuwih luhur elmuna. Nu akhirna pagawean maneh katohyan. Buktina di ditu aya aki-aki anu katelah aki jama. Ahli kana urusan batin jeung deui cilakana eta teh. Aki-aki teh aki teges si Karmin lain aki-akian. Kebeg Bisar mah ngarenja greuwas. Sieun ari ngadenge kitu mah sabab omongan salakina kahartieun. Sedeng Nyisari teu bisaeun ngomong ti korok kalah nyelek ku piceurikeun. Tungtungna embung ngadenge kana omongan inung bapana telanjeng ka kamar kedebut mebeutkeun maneh. Kana kasur ngaguk-guk ceurik bakat ku nyeri ati. Tuh tempo. Anak urang ceurik saha sanyana nu salah cing. Ceuk Mang Ading Paramitra. Na make nanyakeun nu salah. Geus puguh nu salah si Karmin nu teu tigin kana janji, teu satia kana sumpah. Pan geus puguh rek narima kana kahayang urang tapi naha bet datang. Eta teh lunca-linci luncat mulang ingkar dina tali gadang. Ceuk Bisar mah keukeuh nyalahkeun ka si Karmin. Nya nu salah mah maneh. Bet los-los ka tukang pelet. Jadi kieu ye balukarna nungtun pipaseaeun mawa kana riributan nu akhirna anak urang jadi korban. Lah, nabat kudu neangan anu salahna. Ayeuna mah tarima we lamaran ti Jang Mirja. Jadikeun kawinkeun bae ayeuna mah. Ayeuna ge da si Nyai geus dede. Ceuk Bisar mah pipikiranana beuki teu puguh, teu inget kana pamadegan nu munggaran. Satuju kami ge mun rek narima kana lamaran Jang Mirja. Tapi kumaha anak urang narek ngagugu ka urang? Can puguh daekeun atuh budakna mah. Budak mah kumaha kolot barina oge dina kaayaan nu gawat mah cara ayeuna. Anak kapaksa kudu diatur ku kolot, lamun henteu kulawarga urang bakal bibirang. Titik sakitu. Ceuk Bisar mah ngetok palu. Tapi kelanan anak urang sinati isheula ulah ditereg teuing bising sawan. Ngan pokona mah urang duaan geus saha teh lamaran ti Jang Mirja ditarima kitu lain. Ceuk Mang Ading. Heuh kitu, nabat lobating pikiran barina oge lah. Nyisari ngading diut di kamar. Ngadengekeun kana rencana kolotna, atuh puguh hatena beuki peurih para mitra sadaya. Lantaran indung bapana jadi teu ngarti kana kahayang dirina. Teu ngahargaan kana pamadegan anak. Nyisari ukur ceurik teu bisa ngabantah kana kahayang kolotna,
sabab inget kana janji kamari mun Karmin gagal kapaksa rek mikiran Mirja. Para mitra kaum dangu kacaturkeun Karmin sanggeus awakna ngarasa jagjag jeung kuat. Manehna teu nuluykeun usahana kana peuteuy lantaran kapok bisi ragrag deui. Sedengkeun modalna nungtutan beak dipake ngubaran sarta sesesana beak teu puguh sabab duit mah loba leosna. Mimiti poe Senen Karmin nyobaan ngajalankeun papatah akina. Puasa nyenen Kemis sarta peutingna ngamalkeunna kalimat nu pamere ti Aki Jama. Paniatan geus buleud tujuan geus pasti hayang mulangkeun pelet nu dikirimkeun ka manehna ti Nyisari. Gancangna carita tilu Senen geus kalakon papatah Aki Jama geus dijalankeun sakumaha mistina. Jeung deui dumadakan Mang Seno jeung Bi Urmi tergerah-gerah ayeuna mah siga nu ngantep kanu jadi anak. Akhirna dina hiji poe Karmin ngahaja nyarita ka kolotna. Oh mak, mungkin bapak kuring teh teu betah cicing di lembur teh pak. Kuring mah mung usaha kana peuteuy sieun ragrag deui caran unggeus-unggeus. Jeung deui kuring can hayang kawin sabab resep keneh ulin. Tak kulantaran kitu kuring minta idin kuring mereka kota nepungan Mang Basri. Ceuk Jang Karmin terang-terangan ka kolotna. Naon? Rek nepungan Basri. Nalekna naon ka Basri teh? Ulah euy era, maneh kudu inget jeung kudu bisa maca awak. Saha ari Basri jeung saha ari maneh? Kuring mah geus mikir sarta kuring geus maca kana kaayaan, Pak. Mang Basri teh pan kapi paman ti pihak bapa masih keneh runayan ti Aki Jama. Ari kuring sarua runayan ti Aki Jama jadi ngandung harti. Yen kuring ka Mang Basri teh kapi paman. Lain paman bobohongan tapi paman nyaan ngan paman ti gigir tak kitu, Pak. Cek Karmin teu eleh carita bisa nyaritana. Bener. Basri teh paman maneh da Basri sorangan ge sok nanyakeun ka maneh. Tapi sing inget ye, urang mah cacah itu mah menak kudu bisa tumpa-tumpa, kudu ngukur ka kujur bisi ngerakeun. Bapak ge tara wani cucungah ka manehna mah najan kasanapeun ge. Batur ge lain-lainna deui geus jadi menak eta teh. Salah atuh pikiran teh Pak es tuning papalimpang jeung pamadegan Mang Basri. Basa lebaran Mang Basri ngomong jeung dulur mah cenah ulah sok manang pangkat. Sabab kapangkatan ukur saheulaanan. Tapi ari duduluran mah panatrat moal pegat najan ratusan tahun oge. Jadi nu dipiharep ku Mang Basri mah urang teh ulah ngajauhkeun diri ti dulur tapi kudu daek nyangreudkeun silaturahmi kitu tah cenah. Mang Seno teu nemalan para mitra. Da ngarti kana omongan Karmin yen eta omongan teh eusina bener. Jeung deui Mang Seno sorangan kungsi narima omongan kitu langsung ti jinisna nyaeta ti Basri. Nu ayeuna cicing di Bandung di Jalan Patra Komala teu jauh ti Stadion Siliwangi. Digawena jadi tentara pangkatna letnan. Ari pangna Mang Seno teu pati raket lain ku geuleuh atawa ngewa, tapi era sabab ngarumasakeun maneh jadi cacah. Jeung deui hariwang bisi anakna musingkeun ka Basri, da puguh Karmin teh baong eta nu jadi bahan pamikir Mang Seno. Kelanan ari maneh rek naon atuh maksud teh ka kota teh? Karmin? Cek Bi Urmi neuteup ka anakna. Ulin mah tuh mah ngan lamun aya milik mah hayang digawe kuing teh. Digawe kana naon? Kana naon we rek minta tulung ka Mang Basri. His. Teu meunang era deuleu. Pikiran Bi Urmi sajalan jeung salakina pada era ku Basri. Lamun mah jeung bapa ngarasa era kuring minta modal atuh. Rek neangan pagawean ku modal pribadi ngan rek minta bantuan ka Mang Basri kumaha kitu. Modal teh modal keur naon rek dagang. Inak dagang tapi hayang jadi tentara kuring mah. Tapi ngalamar da butuh biaya contohna keur pariksa dokter nyieun surat-surat keterangan. Ongkos-ongkos jeung sajabana jeung deui kuring kungsi ngadenge beja mun hayang lulus kudu boga duit cenah. Nya teuing kumaha ngagunakeun mah rek nanyakeun ka Mang Basri kitu mah. Ke rada teu kaharti. Ke untuk karti pula bah manana Pak? Nya bener kita. Jadi mah hidup teh rek hayang jadi tentara. Nya. Oh nya halus atuh tapi nah geus aya lowongan jadi tentara teh. Aya malah nu mawa beja teh Jang Dedi. Anak Mang Basri kamari aya ka dieu ngan teu lila da rusuh cenah. Ya syukur atuh ari kitu mangan hanya kal we euy waktuna kaburu beak. Mitra sadaya.